Wow. Barsun Baraya Sunda. Hayu urang mumulai basa, reuskeun duduluran, raketkeun babarayaan. Buang daun eta sabaraha kilo kamari? 20 kilo jadi kabehnya. 20 kilo. Pertama 10, kedua 10, 10 mah teh katingali. Eta kan beruntung gitu tuh. Iya ya. Dan iya tadi dibuntungan kopi eta kayak dibuntungan tuh. Ya. Dia masih dia kan. Mau memecahkan. Oh, nu anyar dipecahkeun. Tapi geus breng eta teh. Siruman hijau. Itu siruman lah encan itu kakak kemarin. Ya cai. Cepet manang kayak gitu nyerepna. Nah, itu mah ngecai kan. Tapi anak mati ya gitu. Jadi hanya perbedaan gitu. Iya. Perbedaan sama saya kan enggak anak nanti dia tah. Iya. Anak nu kedua dah. Kedua. Oh iya. Nah, saya nu barisan ieu tuh. Iya. Kedua, saya nu kedua dah. Jadi lamun itu minggu pertama akhirnya mau itu pakai berat cai. Jadi bapak teh keur ngalakukeun uji coba nya manangkeun leuwih ieu. Saya tak. Tapi lamun itu halus berarti kudu meuli baseuh. Baseuh. Meuli baseuh. Jadi lain garing, baseuh. Terpecah ya dia. Iya. Terpecah. Itu bubuk nya. Gitu. Bubuk kayak gitu mah kan liwurnya. Eta nu nyerap Nyerep kan apa? tereh. Jadi mun obat mah mun ngarep jelema gering mah obatna. Otomatis cager gitu lah. Tereh yeuna ret, terusnya obat cair. Jadi mun ngarep beda. Ya reaksi cepat. Aya hejo mah hejo. Hejo, iya pasti. Hejo teh layu deui. Seger gitu ya, Pak. Tinggal wae itu seger. Nu beritu tuh. Itu layu-layunya. Teu. Daya mode cair, dia lain kabeh teh. Tidak awur ya. Diawur. Diawur dia tapi geus nomor hiji. Ku sebab tilu lupa hayam, Oh, diadu. dai hayam, dai domba. Ya eta teh naon teh? Durukan. Adurukan, tai duruk. Dai durukan. Coba bayangkeun. Tilu rupa Gurih. diaduk. Itu ngagali itu teh ngagali nu itu teh adu. Tapi enggak diaduk kok tanana. Tai duyut nya, Bang. Heh? Oh, tai duyut tuh. Eta. Lah eta mah geus teu kudu usaki ya. Geus teu kudu. Geus orang cicing di ini. Tapi ai jelema mah kan semakin loba duit, semakin diperbudak, Pak. Percaya. Duit eta dunia, wani, takabur. Kurang-kurang. Duit kan dunia, wani, takabur. Duit eta, Pak. Tetap ngajar aku. Saha-saha loba duit. Wah, eta bukan dunia, Pak. Wani deh ke jelema. Wah, takabur. Eta ge ti guru gitu. Ulah loba teh duit. Sedang banyak. Ulah duit tapi. Ulah bating ulah kurang teh. Teh kitu. Seneng le urang mah. Isuk ayeuna ngala isukan jeung dahar. Ngala deui isukan jeung dahar. Kan gitu bener. Itu takabur. Jadi mau takabur. Aduh isukan teh dahar ya. Da emang teu usah.
Da urang kan aya saeutik lobana urang ngalangkakan niat kasab napakeun anak pamajikan. Lillahi taala. Lillahi taala. Perang ieu mah. Jihad. Jihad. Ya rezeki. Dimilikan ku Allah. Kayak ditarekah. Nah. Tapi kita mah mun urang, duh. Isukan teh naik, teh nyangu ya, tapi cicing. Kumaha nya dok? Saya teh jelema saha nu loba duit. Dunjana duit. Di perbudak Kuduit. kudunya. Kudunya. Dunja eta kan duitnya dunja wanita kabur. Sifat katanya. Coba loba nu teh diperbudak nu loba duit masuk. Pak Haji wae kok diperbudak teh. Diperbudak. Manehna nanyakeun ka non mana setoran. Ya nu dagang pinggir-pinggir teh, nu dagang rujak, nu dagang bakso, duit stok. Kan diperbudak. Ya. Haram. Cenah batur ulah. Datang itu wanita. Tapi ya ulah-ulah melung, menurut dia sarua jeung bohong. Sarua jeung bohong.